dewek lan. Untung ayeuna panggil di dieu lan. Ayo periogi naon padian milarian urang. Iya wong, katitipan undangan yang dewek. Haruh undangan debai nya. Geus nuhun nya padian nya. Lah, padian ieu ngaran teh Dian, berarti jang padian ieu mah. Tah. Itu jelas arana teh Dian RT 5. Padian ieu jang padian lan jang kami. Wong. Dewek can ngarti keneh bae nya. Nu hajatna nitipkeun ka kami. Jang dewek, wan. Pan kami teh arana teh Dian len. Undangan nama jang dewek, tate. Ngerti? Siap guru deh. Banyak geus padian urang geus burit nyarek pulang lah. Oh, yuk, langsung. Wong, yuk, siap. Sayangku, ku ingin kau tahu bahwa hidupku hanyalah Baru biar kondangan. yang terakhir di kamu sayangku. Puyang debai kondangan. Sariola dan kepikiran. Untan. Untan. Salah bikinnya karak besok teh. Kalah sekedap. Lah, kan di sini pokoknya. Astagfirullahaladzim, saya debai undangan nih nya. Ya Allah, Robi. Agung. Tadi padian teh geus nanturan hiji. Sana geus datang debai nya. Belengar ya, bulu. Oi. Ayo tukang pos, asal teh urang teh mesan barang tenan. Kayak tosan. Lah. Oh. Astagfirullahaladzim, saya debai. Ya geus tilu yuk. Sakali deui datang menang gorolong. Ayo debai. Ma, duit eueuh pangabutuh loba yo. Aduh, panen. Wah, di luar ada barang dari. Urang ke mama yuk. Di luar dah. Padian, sayang. Kana. Jauh. Mana emang celamitan banget, Dre. Ngelih. Celamitan teteu, celamitan teteu, celamitan teteu, celamitan teteu. Kalau ada makanan di meja, Mengeluh dan kesinggah. Mau. Dolametan. Ah, mecak euy. Dolametan teteh, 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 dolametan teteh. Ye, penuh taing. Aduh, sakit tuh. Penuh bae mah pegawaian setan. Da kami datang meningnya sag terus begadang. Anjir, iwong. Mah tetos dicukur. Gaya naon ya cukuranna? Iya mah gaya ABCD. Lah, kami makariknya ho. Aya cukuran gaya ABCD. Hanya ho kami mah. Gaya cukuran teh. Mohak. Murasan enji mah cukuran ABCD mah eueuh. Ai cukuran ABCD gaya naon? Lah ya aya cukuran ABCD mah ieu teh kami. A B C D. Abri bukan cepak doang. Oh, kaharti. Iwong eta naon?
Ji, maneh mah kabiranya bae. Hi, ai dibere mah nya kajon. Eta teh permen dan. Iya mah permen. Perasaanku jangan pernah dimain-main. Ando nemu skor draknya. Duk tangan dah di belu lah skor drak. Ada Om Yus. Mau ke situ minta kopi. Om, minta kopi lah. Kala orang wakang kita ngopi. Orang nak telepon lagi. Telepon siapa Om? Kira biasa anak buah. Telepon siapa Om? So sibuk banget tuh. Halo Drak. Nah, kemana wae? Tak duitnya 100 juta bikin ke indung orang teu ganjang undangan wayahna bikin 50 tanu 50 na bikin ke pemajikan orang wayahna nya kade poho nah tuh kade poho eta duit bikin ke indung orang 50 jeung 50 na deui bikin ka pemajikan orang jadi kabehna 100 tapi nya ayeuna wayahna ya urang balami lah ka didinya nginjam mulai duit 10.000 orang teu boga pulsa jeung meuli pulsa bener beli ya yuk endon keluan kelaya Om, detik kian jam sekian kita putus be tali persaudaraan lah nah ya jol-jol yang nggusan tali saudara aja ya gimana Om, katanya punya mau bagi-bagi uang 100 juta tapi sendirinya beli pulsa nggak punya uang. Kalau gak stres mah apa itu namanya? Saya memalu. Jil, kadi yo, ani rekasan ngopi. Kadi Jil. Budak tadi nggak ngopi, tawaran malah miang. Ngopi. Ingin bicara padamu, siapa yang selalu ada saat kau rapuh dan jatuh. Jangan kau diam begitu. Siapa yang selalu ada saat dirimu terluka. Ku yakin itu aku. Mengapa kau lebih memilih dia, lalu kau tinggalkan aku tanpa. Lah Iwan rekaman tugas gitu. Teh tapi keur melarian. Lah Iwan nu leres mareng-meng kunaha? Teh mareng-meng nama lieur kudu loba undangan sedangkan duit teu boga pangaut butuh loba. Ya terus ayeuna Iwan rekamana pakeana meuni sregep kieu. Iwan nama erek OTW teh tingkat Jepang tingkat Korea soalnya mah di Indonesia mah loba pisan undangan. Lah ika dituna rek naek naon pan bandara Kertajati teh ditutup keur PPKM.
Haruh, ayah-ayah bayinya dan naik bajai, ambing bajai nak ke luar negeri mah. Haruh, mahanya. Lama dipaksakan lumpang ke luar negeri. Bitis teh pasti betul bitis. Enggeus mending wih deh bae. Gara salin ngangge acuk tugas. Terus, lamun Iwan terjadi ke luar negeri masalah undangan kumaha meureun teh? Duitna teu buga. Lah nya Iwan bae tinggal dongkap kanu gaduh hajat mah. Kena Iwan sasadu, punten Pak Bu. Iwan mah moal undangan, soalna teu gaduh artos. Sasadu teh, tapi ai takut ke mana juga kitu mah. Aduh. Bungut urang, dek diregaan sabaraha. Aduh, mun erah teh. Pak. Lah daripada teu dongkap pisan, isin lamun papanggih di jalan. Yang geus teh da kumaha nya neuk balik ke luar negeri da teu bisa ayeuna mah. Ayeuna mah cua ngalanjutkeun patekan urang hayang jadi prajurit TNI. Siap. Teh ayeuna misalkan tenan aya teh tina Iwan hayang curhat lah. Muhun mangga sok rek curhat naon. Kieu teh urang masuk menganehkeun sakieu gantengna anak papi gepek tapi kunahanya jomblo bae. Ya tenang bae Iwan, can waktuna boga kabogoh meureun. Wah, nunung iraha bae lila banget teh. Era ya geus diecebe ku babaturan, dihina deui. Tenang Wan, eta. Waosna tong caket-caket teuing. Nyaho kami gen. Boceng kol. Len. Tah mending aing nyadar mah Wan. Padahal mah kami teh tarang ada harjengkol taranaeun, hansa ukur bungguna bae. Tah bisi mah gara-gara ada harjengkol awewe araliman teh. Da teh kami ge meskipun sok ada harjengkol gen kami gosok gigi. Tetep bae jengkol mah bau meskipun sok gosok gigi ge. Lah nyebutnya mah di bau bekene teh. Nyebutnya kudu ngadahar permen sakardus. Wan hayang nyahoan teu cara ngahilangkeun bau jengkol. Mun teh sok pasian terang supaya awewe teh ngadareuketan ka urang. Lamun hayang ngahilangkeun bau jengkol kudu ngadahar peuteuy. Jengkol hilang, putih datang. Lah, eta tina pesandangan lem. Muhun Wan biasa kanuju seueur nu hajatan. Oh iya, Stan, eta berkat najang Iwan. Duh enak bae kamari tos dipasihkeun di penta deui. Ngantos Wan tos burit tina mah bade uwih. Tapi aya pertanyaan kanggo Iwan. Iwan apal teu arti kata hajatan? Henteu teh, kitu naon artina dari kata hajatan? Hajatan harus jauh-jauh dari mantan. Ku tahu kau sering disakitinya. Buat apa bila cinta hanya luka? Dia yang selalu buatmu menangis, dia yang selalu buatmu terluka. Julamitan. Ah, mecak euy. Julamitan nek julamit. Nek kurang age boy. Yuk. Kalau ada makanan di meja mengeleng-eleng kursi. J2 3. Celamitan teteu. Tinggal makanan enggak sih? Yuk. Lah, di pos. Nah, mana dia pos?